Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abi. Ayeuna Abi bade ngasih tips cara muncang dari mulai dicangklong sareng ngabacem ngangge mincak linseed oil nya. Carana teh nyaeta atos dibuka cangklong teh dihearkeun saminggu nya upami muncangna full kolot, misalkan full abu lah. Upami abu tipis mah 5 hari ge janten, upami carambang hulu buntut 3 dinten oge tiasa tos dicukanya. Nah tos dicuka eta tos diharkeun teh dicuka teh teras dieukeun disikat, tos dicuka teh disikat, tos disikat teh dihear-hear deui dugi ka malik beureum. Si kulit muncang teh malik beureum, tos malik beureum dilebu we, tos dilebu nah baru dibacem ngangge minyak linseed oil atau napi minyak naon namanya teh kletik, biasa dicampur linseed oil sareng minyak kletiknya. Nah terus gitu teh dibacem lah 5 dinten atau saminggon. Nah terus we pale dugi ka betak, terus pale rada kering ke celupkeun we kanu Ciherangnya, dicelupkeun anu Ciherang 2 jam pale deui, terus rada garing celupkeun deui kanu Ciherang 2 jam, terus pale dugi ka betak tos nguluntrung kieu muncang tos tuus, tos enakeun, tos hampang tah nembe we di siap abennya, disiap abenkeun lah. Insyaallah pastilah naek wae muncang mah. Rawatanna tos sae mah pasti naek, moal dugi ka langsung peupeus. Kecuali muncang ipis moal muncang sayur. Muncang jenisan mah rawatan sae mah wah keren we, muncang jenisan rawatan sae wah tos we bakal liat we muncang mah bos. Begitu ya bos ya. Ya mungkin itu saja tipsnya dari Ane ya, dari Ane. Semoga membantu kalian semuanya, khususnya orang Jawa Barat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.